Benda bekal kirim doa, benda bekal ngaliung. Atuh heuy, sapa ngaliung tak? Datang bulan Maulid, muludan. Bulan sini Maulid masih kena muludan aja haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Bener. Datang ke bulan Rajab prek tah dua bulan tah. Nah aya kaselang kudu kawinan, jeung sun datang. Ngariung deui wae eta. Bener teh. Datang Rajab ngariung deui wae. Datang ruah tah puasa perek. Mantap kiai karuru bulan puasa. Kekurangan apaan enggak tahu. Kulantaran agama Islam teh agama riang gembira. Ketika Islam dibawa ke Eropa, para sahabat berjuang ke benua Afrika. Para hadirin wal hadirat, masya Allah. Kadang-kadang berkembang saetik dibawalah ke Asia, terutama negara Republik Indonesia yang kita cintai. Melalui siapa? Melalui para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, para ulama. Para hadirin, sehingga dikembangkan di Indonesia lantaran agama Islam riang gembira. Kiaina hebat, mawana ulamana hebat, habibna hebat, nyandak Islam. Begitu duduluran di urang mah sok tempok beda ayakeun maulidan, kiaina kumpul, pejabatna kumpul, nu miskin kumpul, nu beunghar alhamdulillah. Beda ayakeun maulidan peringatan naon eta di anu muludan, tukang cilok laris, tukang baso aya alhamdulillah. Laku tuh ekonomi. Kulantaran agama yang gembira, kumpul pejabat, kiai, nu miskin, nu beunghar, masya Allah, silaturahmi terus-terusan. Makanya kokoh di urang mah alhamdulillah. Dibawa ta Islam ku para habaib ke negara Republik Indonesia, ka ulama, wali songo dan lain sebagainya. Maka urang ulah terbawa arus di medsos yang sekarang rame-rame anu masih dikeun nasab, boro-boro masih dikeun nasab, nasib geribuh, masih dikeun nasib geribuh, nasab tuh. Urang mah geus dididik ku guru-guru urang, ku kiai-kiai urang, kita cinta dzurriyyah, kita cinta habaib, kita cinta para ulama, orang-orang soleh, guru urang, kiai urang, mendidik ti baheula supaya urang cinta ka aslafun saleh, cinta ka dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun lain dzurriyyah Rasul saha mau agama? Ya dzurriyyah. Memeh sasalage dzurriyyah heula. Betul apa tidak? Sok contoh ayeuna di dieu kasepuhan baheula Abah Amin. Pertama misalkan anjeunna anu nyebarkeun di dieu teh urang bisa usolid ti Abah Amin. Lah sanggeus Abah Amin saha? Putrana. Sanggeus putrana incuna. Sanggeus incuna iya Rasul pun demikian. Sabada Rasul sahabat, cucunya Sayyidina Hasan wal Husain, terus cucuna, terus dzurriyyah Rasul. Wal hadirin wal hadirat. Maka oleh sebab itu tanamkan ke urang wa hubbi ahli baiti, cek Nabi adakum ala talati khisalin, didiklah putra putri anjeun karena tilu perkara. Hiji hubbi nabiyikum, supaya cinta ka Rasulullah, mugi-mugi urang sing termasuk cinta ka Rasul. Nu kadua wa hubbi ahli baiti, tanamkeun supaya cinta ka dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu wa hubbi qiraatil Quran, supaya cinta kana Al-Quran. Tacek Imam Jalaluddin mahwal maulid, naon ngaran maulid? Wa ijtima'un nas. Lamun ieu acara hayang bisa disebut muludan, hiji kudu kumpul manu. Alhamdulillah ibu-ibuna aya, bapak-bapana aya, pamuda-pamudina aya, aki-akina aya, nini-nina aya, atuh kumplit pemuda jeung pamudina aya. Alhamdulillah. Waktu, poe, tanggal, tahun, bulan tidak menjadi masalah. Dalam waktu apapun, dimanapun, dalam bulan apapun, para hadirin wal hadirat, bisa saja dikatakan maulid
diniatan hiji kudu kumpul manu. Tapi ingat, henteu setiap kumpul manusia disebut muludan. Sok ayeuna dileuweuh yang terkumpul teu jelema. Loba terkumpul eta muludan lain. Teu naon? Balanja. Kumpul mah kumpul jelema, tapi lain keur mulud. Nah hiji, geus bisa disebut maulid, satu kudu kumpul manusia. Waktu, hari, tak, bulan, tanggal, tahun tidak menjadi soal, bisa saja dikatakan maulid, satu kudu kumpul manusia. Nanti setiap kumpul nak manusia disebut maulid. Kartos lah. Iji cek Imam Jalaluddin. Dua, mun ieu acara Ibu Lurah, mana Ibu Lurah? Ayah. Upami ieu acara hayang disebat maulid, Pak, Bu, ya. Nu kadua wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Kudu dibacakeun ayat suci al atosnya tadi tak kori. Sakitu ngeunaheuna pot ngahiang hoyong ibu gaduh putra kori. Bu, hoyong teu gaduh putra tadi doang Ustad Abdurrahman. Hoyong teu gaduh minantu doang Ustad Abdurrahman. Atau pulung deui we manehna. Ngeunaheun teu kudu ngamodalan deui eta mah. Atos tadi kudu dibacakeun ayat suci al. Nah, geus putra-putri urang supaya biasa maca Quran. Sok ibu mungkin lamun maot, engke jaga datang kana ajal. Heueuh panai paeh mangacak. Paeh mangacak teu ngora teu kolot, kadang-kadang ibu bapana aya keneh anakna geus eueuh maot. Leres. Kadang-kadang adina maot kakana mah aya keneh da maot mangacak teu bisa runtut da nu nyaho hanya Gusti Allah Subhanahu. Ye Pak Bu, ya kamari keneh tatangga urang jeung urang ondangan babarengan ye ayeuna maot barang ada nyabat, ya Allah kamari kene jeung aing di pasar papanggih mending ngobrol wae ai tadi kunaon ada ngahabar. Tuh leres teh. Ya Allah tadi kene jeung aing dahar barengan, tadi kene dahar ayeuna paeh. Ya Allah tadi kene dahar ayeuna aneh teu? Aneh tak? Apa entah? Tadi dahar, ayeuna paeh teu aneh, nu aneh mah tadi paeh ayeuna dahar. Eta mah paeh aneh. Bobongkong begitu mah ngaranna. Ka mana saya eta paeh ayeuna dahar. Dia mah tanya dahar. Dia mah dahar. Bu, hoyong dibacakeun Quran. Nalika maot hoyong. Disarahan hoyong jok anakna putra putri urang supaya bisa maca. Maka cek Imam Syafi'i yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an, disunahkan ketika di luhureun pakuburan ngazarahan makom sahabae terutama makom indung bapak. Yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an, dibacakeun ayat suci al Quran. Tah, urang teh sok tahlil panlin nya, leres teh. Tuh. Wa in khutimu kullahu kana hasanan, maka lamun dihatamkeun eta Al-Qur'an di luhureun pakuburan indung bapak urang kana hasanan, eta nu sangat alus, sangat cakep. Tuh, ngeunah dibacakeun Quran di luhureun pakuburan, cek saha teu nyampe, saha nu ngomong teu nyampe, keur apa we dikiriman kampak wae ke jelema. Cek saha teu nyampe. Iqra'u mautakum biyasin. Cek Rasulullah, euy, geura bacakeun jalma nu malaraot di antara aranjeun ku Yasin. Nyampe ka ditu. Masya Allah para hadirin wal hadirat, ketika orang ngahawalan ibu bapak
ketika orang berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada, ayakeun haulanana, dikiriman ku urang Fatihah, dikiriman kulhu, dizarahan makomna sabulan sakali. Rabbana Karim, ketika disodakohan indung bapana, ketika dikiriman Quran, ketika dikiriman segala-gala, maka ruh mayit indung bapak urang atau sahabat itu ngadoakeun urang. Kumaha ngadoana? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, hampurakeun dosa-dosa jalma anu geus naangan kuburan kami ku sodakohna, ku bacaan Qur'ana, ku tahlilna, ku tahmidna. Eta ruh ngadoakeun. Wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha, bubungah aranjeunna ku surga Gusti kama basyarna biha, seperti bungahna kami ku sodako-sodako aranjeunna, ku ayat-ayat Quran, ku tahlil tahmid anu geus dikirimkeun ka kami. Ngadoakeun mametakeun hampura. Ciri doa teh nyampe ka ditu. Nda moal ujung-ujung ngadoakeun atuh. Maka ketika Rasul wasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ini Rasulullah yang langsung wasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, ajeun kudu sedekah ka dulur-dulur ajeun geus mararawat. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Ieu dalil. Cenah eueuh ti dituna eueuh ti manana. Ti dituna Aisyah geus ka ditu. Geus urang mah mun hayang salamet ikuti aslafuna soleh, tuturkeun kiai-kiai baheula. Fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Tuturkeun kiai baheula. Mantap kiai baheula mah ngajarna teu loba parukunan. Mun hayang salamet tuturkeun kiai parukunan. Kunaon urang kudu ngaji parukunan sabab hirup urang tara ngarukun. Mantap kiai baheula mah cukup ngaji parukunan, aya bab wudu, aya bab tauhidna, komplit di parukunan. Ringkes ulama baheula. Setiap kabagusan datang nanti ulama nu baheula, setiap kagorengan para hadirin eta kadang-kadang datang nanti ulama nu alina. Hayang salamet tuturkeun kiai baheula. Deuleu kiai baheula mah eta lamun berjamaah ge kuring gaduh guru. Kiai eta mun ka kebon jeung santri opatan limaan. Cek guru ngomong kieu bisi disebut borangan dari guru. Abah mah kaleuweung lain borangan. Nu mantap hayang diantar ku sia lain borangan. Eraan. Era kajuri. Jadi abah mah bisi dileuweung waktu dhuhur, abah hayang salat, abah teu berjamaah mun sorangan wae. Mantap abah mau santri, kiai baheula mah kari itu. Datang ka leuweung, memeh ngalasuluh, memeh sagala sorogan heula. Ngaji heula. Iyalah kiai-kiai baheula. Masantren nimbulkeun mata ulama-ulama ngajar radi murid-muridna jadi alim allamah. Hadirin wal hadirat. Mantap anak urang bisakeun maca Qur'an. Ayeuna ieu Bu geus langka nu bisa maca Qur'an. Bu, hayang eta anak bisa maca Quran? Pasantren. Sekali deui, pasantren. Denge. Orang jadah doang. Ieu mah dididik henteu, dikapondokeun henteu. Jeung tibang hayang ngungkul, jelema hayang ngungkul, pandina otak urang teh dibere akal ku Allah. Akal teh hiji alat disimpan ku Allah di manusia supaya bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana hade mana teu hade. Make akal urang ditita ikhtiar. Hayang untung, ulah ngomong-ngomong hayang untung atuh geura dagang wae. Hayang panen, ulah ngomong-ngomong hayang panen atuh geura melak bae pare, leres gitu. Ulah ngomong-ngomong hayang ka surga atuh geura ibadah wae. Ngomong hayang ka surda aya kana Bang Emok rajin dibabak wae ieu.
Eta ngaranna pamajikan tara syukur ka pangeran. Bu dangukeun. Asal awak cager. Anak teu bara main, barang dahar cukup. Sebab manusia moal sampai paeh kalaparan. Apa sebab? Udah doa Rasulullah. Rasul ngadoa di Masjid Ijabah baheula. Mata disebut Masjid Ijabah di Madinah. Kenapa? Karena doa Rasulullah. Rasul ngadoa 3 perkara. Ketika Rasul ngadoa 3 perkara, para hadirin wal hadirat diijabah ku Allah 2, nu hiji teu diijabah. Mana nu di antara doa Rasul? Ya Allah, ulah sampai umat abdi ditarajang musibah kalaparan dugi kamaraot. Cek Allah, "Hah Muhammad, kuaing diijabah doa anu ieu." Moal umat anjeun sampai paeh kalaparan, moal. Itu doa Rasulullah dijamin. Aya bejana urang cemplang teu dahar 2 poe 2 peuting sampai ka paeh aya eueuh. Aya kecuali nu sare. Teu dahar 2 poe 2 peuting sare wae. Bu, nu penting awak cag. Jadilah ibu istri pendingin, jangan jadi istri seorang bensin. Memanas. Dimeulem masalah kita. Mamanas. Tuh tempot, wakang tempot. Salah kita ka tempot wae aing teu butak teu naon. Matur maka anak 2 tahun motor 4, imah 2 tingkat. Kamari pengajian ka Ustaz Deden menik eta geulangna beres setengah meter. Anting segedeban mobil, kongkoro menik bongkok 2,5 kg. Iya aing mah tiba heula ieu pepeli kubar pokelong ti bapak aing eueuh ti maneh mah eueuh mata aing sabenerna mah pada toke kadung aing embung sabenerna mah aing sigana dipelet ku sia dipelet di ka mana-mana eta pamajikan. Aya nu kitu eta ibu-ibu nu kitu. Sakepak kana kulkas pamajikan kitu mah tuman. Syukuran aya alhamdulillah Pak. Mohon mah bapak mama saja ke alhamdulillah. Boga salaki bapak. Ya Allah, Gusti syukur. Baheula mah emang lagi atuh mama teh rada teu bogo ka bapak teh. Pan bapak teh beungeut rada magrib saeutik. Aya ke magrib tadi dia. Panjelema teh kan kadang-kadang gitu, anu cocok pakai lakop magrib. Ibu boga salaki, masya Allah, syukur deh Gusti Allah. Nuhun Gusti abdi mah sakieu alhamdulillah. Ya Allah salaki gawena tukang bangunan, eta ge jadi kenek tukang adukna. Gajina aya supir mah 180.000 atau 200.000, salaki abdi mah da kenek hanya ukur 100.000. Alhamdulillah. Nuhun Pak, masya Allah Bapak berangkat jam 7, jam 8, jam 5 ke saya di imah deui. Mama masih alhamdulillah, urang saking imah teu kebocoran. Kamar 2, kamar kahiji jeung urang, kamar kadua anak 18, ayeuna keureuneuh deui. Kalau batelo bandeng mah pasti entep we eta anak teh. Meni alhamdulillah, mama masake ge syukur ka Bapak alhamdulillah. Aya eta cenah Bapak kapoe rada hideung, eta punduk siga punduk kebo we cenah. Ngajeun mama syukur Bapak boga salaki hideung nuhun Gusti. Abdi mah hideung-hideung boga salaki tibatan tatangga marang. Sebab kadang-kadang randa mah loba fitnah. Pugu naik ojek geus mau anak ka dokter jam 11 peuting di dokter antri. Ye eta ti mana sih eta cenah eta? Padahal batur tos berob. Mantap alhamdulillah Pak, mamah menjadi bapak uang poe panggih bae. Tempo tatangga urang mah cenah gajina sabulan 150 juta. Masya Allah, tapi baliknya setahun sekali. Mata ke anaknya hiji we hiji. Tapi alhamdulillah sering panggil anak 18 enak keureuneuh deui Pak. Alhamdulillah. Boga anak kamu mending loba Kiai. Euy Ustaz Magrib. Anak mah mending loba. Ih, boga anak cenah 30, gelok 10, aya kene 20. Nah, eta. Makan alhamdulillah ayeuna mama ayeuna syukur ka Gusti Allah. Masya Allah dijodohkeun jeung bapak baheula ku ibu ku abah. Alhamdulillah Pak, masya Allah bae. Dari tetangga mah tempo Pak, ya Allah jarang balik. Masya Allah kadang-kadang ulin jeung anakna duaan.
Ya Allah, sok ajakan tetangga, bakal anak orang yang minum ngenong dari mana aja lupa tuh. Bener tak? Ya Allah, syukur aya eta cenah Bapak hideung kajen. Mama mari itu boga salaki hideung malila kabelok. Kamari oge leutak di nangleuk 2 cm teh kan nyahoan, siga kulit we. Nuhun Gusti, abdi mah boga salaki hideung. Alhamdulillah Gusti hideung maloba barayana. Ya Allah, ngarendeng di batang kaung siga dilanceuk. Bahkan kemarin oge ngariung eta di tetangga, masya Allah wal matul khitan eta nya para pangaruh salaki hideung dapat berkat 12 teh nya anda hideung ieu. Terus salaki abdi mantes mana nya kulit hideung make baju hideung, make baju bodas percis teh cak-cak. Halus tadi. Eta salaki deui mantes mana Gusti nya kulit hideung make baju beureum siga kulit tangkil. Heuh. Syukur, no aya syukur ulah jadi istri bensin kudu jadi awewe pending istri pending tak gitu aya we tadi cemplang gitu tah tahu bukan daerah aya teh oh potongan model dia tukang nyiksa salaki kabeh model dia. Pantas mun aya keterangan perempuan itu cek Nabi sumun qatilun awewe eta racun yang mematikan. Iya racun kan? racun dunia. Ji, emang lain racun awewe racun. Cek saha cek Nabi lain cek Haji Jamaluddin. Ayo saya ngomong naon sia. Awewe eta racun anu maehkeun. Ya Allah, satu racun mah beak kabeh ge. Tapi ingat Pak, awas dikukumakan ke urang butuh karena racun. Ya Allah, pan eta pare lebih sih naon ngaranna loba panyakitan, ku wereng, ku hama, ku beurit. Kudu kumaha eta? Werengna jeung hamana kudu diraat. Pa eta hama wereng alhamdulillah parena bener alhamdulillah. Jadi ka Allah alhamdulillah. Oh, coba eta beurit bapak kudu bagedebeg na kolor. Hayu eta mun teu diracun kumaha eta. Kan teu bisa lepes eta. Mun teu diracun. Tong saserian teu bogo. Tuh beurit rumasa. Tuh racun atoheun. Geus balik teh ku siara racun kabeh teh beurit. Sepetung abeg-abegan amuk-amukan wae. Tuh ibu punten dak euy. Oh tunggu sudah bae nih. Ulah cuma cengi Rodiah geus deh. Aya Rodiah di dia. Cana. Cetati. Ani Masito. Cemimin. Coda. Ece Icot. Kumplit amat urang ieu. Duh, nges 40 menit ya ya. Nonton beres dah. Bingung jeung ieu ngomongkeun mulu dan ai bulan sapar kene ngomong kumaha. Mulut teh tanggal hijina poe Sabtu lain Kemis. Di mana palakna Ki Deden ieu? Apa teh Amerika gitu? Aya deui mulut teh cek saware alih hisab deui mah itu poe Minggu. Ari ieu poe Kemis, meuni bingung beuring. Tapi lamun lebaran teh mah beda 2 poe aing nek milu kan ieu ya. Milu Ki Deden aing ya. Beda 2 poe ya. Teraskeun, Bu. Untuk aja ngaji kuring ge. Kakara kayak kercacahan ieu mah. Kedeung deui. Terus nah guys anak orang putra putri orang supaya tiasa maca Masya Allah Bu barokah pun putra putri orang tiasa maca aitos tiasa maca Quran mah terang sifat 20 terang rukun sholat batal wudu batal sholat nyaho haram nyaho halal nyaho makruh nyaho mubah nyaho kana praktek sholat nyaho kana dodoaan hoprek jadi naon oge teu dilarang dasar ge tong jadi ustad kabeh bisi berbut berkat
Kiai kudu aya, ajengan kudu aya, lurah kudu aya, DPR kudu aya, camat kudu aya, RT kudu aya, DPR kudu aya, polisi kudu aya. Iya, silakan Anda berjuang di relnya, berkiprah di relnya masing-masing. So, Allah Subhanahu wa taala nyieun surga teh dalapan. Pintu mah ge dalapan. Lamun urang kudu masuk kana VIP, potongan banget urang mah kabehan. VIP hanya Rasulullah dan Anbiya wal Mursalin. Kajen urang mah disuruh saja di emper oke kajen nu penting ka surga. Bener teh? Leres teh? Lamun urang ka surga cenah kudu ngandalkeun amal ibadah urang rek di mana jalan. Ulah kitu kiai da kami ge Islam, sok salat. Da kami oge tepat waktu. Salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Urang mah salat teh Bu, usolli di imah teh mah jalan-jalan ke pasar. Komo geus dipoto TikTok, aduh aing kepilaan ku batur ieu. Baju. Tuh seserian sih. Jurik TikTok ya. TikTok eta tai pitik jeung tai kotok. Sok ayeuna bu heuy pak heuy bu heuy. Nek di mana jalanna cenah ka surga kudu ku salat urang. Di mana jalanna? Urang usolli di masjid. Bapak-bapak, hatam mah di mana wae. Betul apa tidak? Sok ibu rek naros kuring. Ibu memeh salat muekeun pakaian. Menang 2 rakaat atau 1 rakaat hujan. Jawab, inget ka salat, inget ka pakaian. Itu gening jujur. Kudu jauh-jauh. Usolli berdoa Allahu Akbar. Pakaianna teu dipoe makanya kisukan rek kondangan. Allah Akbar. Ay ya Allah. Ay mah baseuh kabeh ieu pakaian. Ay mah teu jadi. Allah. Ingat ka salat, ingat ka pakaian. Salat tuh gitu nu bakal ngasupkeun ka surga. Jauh amat. Weh cek bapak-bapak ulah gitu kiai kami sok ngaji ka Kiai Deden, kami ka sok ngaji ka Kiai Anu di dia. Atuh kami ge bisa leletikan husu. Jak kamari alhamdulillah kuring ku hususuna salat asar genep rakaat. Jelema lieur teman beuting utang. Salat ka teman. Allahu Akbar. Kabayang utang urang. Inna sholati wa nusuki wa salimi wa qofi terus ke bawah. Salat kemana? Mau masukin ke surga. Pagi itu cenah kiai, tak kami oge osok cenah maca Quran. Lah, maca Quran urang teu akur jeung ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna. Maca Quran luar tajwid banget dosa. Nu panjang dipendekkeun, nu pendek dipanjang. Komo geus kolot kieu mah biwir doang kalengan rempak. Untuk geus saroplok teh permisi ajan. Bener teh? Syarraya sayyarayo. Ayo geus kolot mah. Bener laras dah dek mana maca Quran nu panjang dipendekkan nu pendek dipanjangkan. Masya Allah mata eta wayana para pemuda lamun maca Quran ada dalek dogan doang jalan ke Gunung Batu kok itu wayana lamun tadarus bulan puasa tok ana sampai ngerakeun eusin panjang dipendekkan maca Yasin dibaca yes maca yes Tosin dibaca tos, ya. Cuma tadi nggak sih eta. Ha mim cuman udah untuk ngagerem segala. Lebatan mau aja. Mata anak-anak tidak bisa baca. Hayang dibacakan Quran apa Quran? Bicara lagi ngomongnya.
maghrib antarkan ke ustadna assalamualaikum jangan bisa itu yang salati ayo naon kan dia masa Allah buku kalap di main sekarang kau suruh ayo naon keur tadi berang heuh berang kunaon geus muludan cek usapan aing hadir pergi Jamaludin gitu kunaon masa Allah terima kasih nu meninjar kenapa tapi dipikir-pikir eta kiai ayeuna urang duit boga pakaya aya mending mun aya pan ketika pae mah anak mah boro-boro mantap ibu kudu wasiat bapak lamun rek kudu ya wasiat eta sunahna keur cager dari keur gering keur cager sunah wasi aing mah wasiat ka sakabehannya ka anak-anak awas sing hade lamun emak abah sing hade ibadah ka Gusti Allah jauhkeun sia tina fitnah dunia jeung fitnah akhirat anak ku sia didikan agama teangan sia dunia anu halal tong ninggalkeun sia pengajian saminggu sakali mah sing alakur sia jeung dulu urah parasea sing alakur sia jeung tetangga eta alus wasiat enggak pernah gitu embung sing tereh pae ieu mah aya aki-aki wasiat kieu deden kiai di ditu di mana gelang abah mah engke mun pae di kuburna hayang deket Paciringan wae. Paciringan tadi itu mah paragi lain paragi pipis gitu pada itu kak naon ngaranna comberan solok ka Paciringan apa naon pembuangan pipis naon ngaranna urang teh tah lamun misalkan asup detik tadi mah urang teh make paralon dari naon ngaranna solokan atau Paciringan lama atau non comberan abah mangke namun pae ini kubur deket solokan wae deh cek anakna batur mah hayang deket makom wali pangkajarahan ari abah kumaha tadina pae hayang dikubur deket solokan lainna naon lamun indung syaki kadeuleu ku aing aki tolol gitu eta inget wae kana kitu eta teh hideden eta teh urang cemplang gitu deket solokan mun kieu kadeuleu jadi bae tolol itu sudah dah lagi nurus tunjuk gitu mah bener. Terus ya. Geus mun hayang bisa disebut murudan, kudu dibacakeun suci Al-Qur'an atau tadi. Tilu. Lamun ieu acara hayang bisa disebut murudan, cek Imam Jalaluddin wa ma waqa'a wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi. Lamun ieu acara yang bisa disebut muludan nu katilu kudu dibacakan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah mun aya waktuna mun eueuh mah tunggesan bae. Opat wa ma waqa'a minal ayat bagusna aya bagus aya leuwih bagus aya alus aya leuwih alus sampai ayat Quran mah menang pahala moal murangan saeutik-eutik acan bagusna alusna ayat anu dibaca ayat anu berkait dengan maulid. Mana ayat yang berkait dengan maulid? Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashab, sebab Rasul dilahirkan pada tahun gajah. 5 thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Lamun ieu acara hayang bisa disebut maulidan cek Imam Jalaluddin engke bila mana beres acara bubar ditutup ku doa engke panitia kudu nyadiakeun kejo jamaah kabeh kudu diberenya tuh sebab cek Imam Jalaluddin teu bisa disebut muludan lamun bubar teu mari kejo cek panitia kumaha tadina ieu kiai merenya dua kabehan
ribu karena kami oh mun panitia keberatan kajian teh ibu-ibu jeung bapak-bapak teh kabagian ge mubalek mah kudu kayaknya jauh aing di Pandeglang kira ketemu kayak joka di Muludan mudah-mudahan doa cenah kiai laukna ge geus beak tadi ku panitia teh heula mencit teh ge ditungguan cenah bisi barabe dia hareup loba padang 10 ribuan kudu hese ternyata cek Imam Jalaluddin eta Muludan kos kitu hiji dibaca kumpul manusia, 2 dibacakan ayat suci Al-Quran, 3 sejarah Rasul, 4 ayat yang berkait, 5 bubar kudu manggih kejo pirakulah mentok terus iya kiai aing ngaji Muludana iraha no ayeuna bae geus tujuan orang diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi urang mah jalma bod teu bisa ibad jalma loba dos jalma loba maksi jalma kotor Rasul jalma bersih moal nyambung nu kotor jeung nu bersih ngan urang keukeuh lantaran hirup rumasa kotor pala hadrin wal hadirat urang teh hirup rumah sabodo teu bisa ibadah moal ka surga syariat mun eueuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi eta wungkul nu diharapkeun ku urang pala hadrin wal hadirat Masya Allah mata ketika engke di alam barzah urang teh engke jaga di akhirat lantaran urang majalma kotor urang majalma rumah teu bisa ibadah Masya Allah dikumpulkeun jaga sia urang mana urang templang terus hayang naon sia atuh hayang ka surga Rasul bade teh ilmu muludan ngilu muludan nyumbang naon cau gejlok mobil boga pakaya aya nyumbang muludan cau saturuy ih jeung pelit gitu mah cenah kami ge nyumbang kiai sakitu ge heeh lan kami beda ge boga mobil 2 warung gede motor 4 nyumbang muludan jauh sakitu teu naon sia urang mana urang anu aju hayang ka mana hayang ka surga bare teu pernah milu hadir Masya Allah di mana di Cemplang tah iya anu diharapkeun ku urang iya ya urang teh kos kieu na ieu lantaran salat urang belum tentu ngasupkeun ka surga urang puasa urang kitu keneh amal ibadah nu sajan kitu keneh tapi melalui peringatan Maulid Rasul ku tertanam di cintana ka Rasul moga-moga urang kasupkeun kana almar'u ma'aman ahabba jalma digiringna di poe kiamat jaga kumaha keur waktu dipigaresep hirup di alam dunya nah iya kulantaran urang majalma kotor rumasa hirup loba dosa rumasa hirup loba maksiat urang mah tiada hari tanpa maksi tiada hari tanpa dos nah lamun urang rumasa dosa berarti eta jelema tereh cager tapi lamun jelema rumasa ahli ibadah berarti eta jelema geuning keneh berarti hatena som takab nya tapi seorang meneh gitu-gitu atuh teu kenging nu pantes sombong jeung takabur mah hanya Allah Subhanahu Kangjeng Rasul bae itu ana sayyidu waladi Adam tapi wala fakhra aing teh gustina sakabeh anak Adam cek Rasulullah tapi wala fakhra aing teu sombong cek Rasulullah lantaran sombong teh panyakit hate anu hese diubaran iblis gara-gara diusir ku Allah ti surga lantaran aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masya Allah iblis jadi sehingga diusir ku Allah ti surga gara-gara sombong jadi kafir. Maka dina kitab Nasoihul Ibad dicaritakeun dosa nu paling gede mah sombong. Ngomong kasih sombong, ngomong di kadi sombong, ngomong ka 10 jelema sombong, ngomong ka 100 jelema sombong, poe ieu sombong, poe isukan sombong deui wae, poe kamari sombong. Tiada hari tanpa sombong. Mantap pang gede-gede dan dosa-dosa sombong. Ilmu, harta, banda, jabatan, titipan ti Gusti ulah aja baru nih harta ibu nyawa urangnya ketika dicokot mah beduga-duna inna lillahi wa inna ilaihi ciri berarti urang mah teh daya teu bae mah disebutna manusia
Mana manusia coba. Mana manusia? Mata inna lillahi wa inna ilaihi. Tata dari jampe pae. Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Awak urang boga Allah, nyawa urang boga, mobil urang boga. Nah, dunia urang boga. Atuh lamun geus tengah hak mah terasa memiliki eta jelema geus gagah. Urang pan lain tuh dalam kusa tempat tuh tuh itu tuh tempat tuh tempat tuh sawah satu tuh nyaho. Ayo kok nanya sawah sana cenah eta. Tekenging sombong, masya Allah. Tekenging Fir'aun sombong, ku Allah dikerem. Iblis ku Allah diusir lantaran sombong. Geus para hadirin, maka Rasulullah masyadidal haya wa tawadu. Akhlak nabi Rasul mah tawadu. Masya Allah, sopan santun. Isinan teh lain setiap panggil jelema lumpat, tapi isin teh kieu mantak ditaros ku Sayyidatuna Fatimah. Rasul kunaon anjeun masih salat, kunaon anjeun mah ibadah teh pohara, tahajud anjeun kuasa pesa penting, anjeun dugi ka barareuh sampeanana tahajud pan anjeun mah geus yakin anjeun mah dihampura dosa, geus yakin pintu surga dicepak ku anjeun. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Asal membaca berjanji. Kudu gitu. Iya mah kadang-kadang ibu-ibu limang anak batur itu sholawat mah nah ulung-ulung teuy. Nang helang-helang teuy. Nang pinteng-pinteng teuy. Masya Allah, bapak hideng, emak hideng, kumaneh meni genep, ya tuh Rasul mah dosa nu kaarep diampura, dosa nu katukang diham. Tapi Rasul teu eureun ibadah, ditaros ku Siti Fatimah, putrina tercinta. Apa jawaban Rasul? Wahai Fatimah, memantak kaula ibadah ka Gusti Allah pohara, kula teh hayang jadi abdan syakura, cek Rasulullah. Hayang jadi hamba anu bersyukur ka Gusti Allah lantaran kunci surga dicekel ku kaula kula saka rajana sakabeh makhluk bahkan umat awal umat akhir kula anu ngaboga kuncina maka kula teh keur syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rasul mah dugi ka kitu ai urang maka urang teu pantes akon-akon ahli ibadah ngaku-ngaku tukang ibadah. Melalui peringatan maulid ialah sugan urang kalebetkeun kana keterangan almar'u ma'aman ahabba jalma digiring jaga di kiamat kumaha keur waktu resep hirup di alam dunya. Tah geus ayeuna mah ibu bapak sok ayeuna urang kedap deui bulan maulid 2 dinten deui sok ayeuna palomba-lomba seureukkeun maca istighfar seureukkeun maca sholawat. Maka gitu lamun hayang hasil maksud naon bae salau. Yes. Ingat kan ibu, hiji-hijina amalan nu moal ditolak ku Allah sanajan teu boga wudu, sanajan urang teu nyangharep kiblat, sanajan teu khusyuk, eta kan aya ibadah moal ditolak ku Allah. Maca eta geus. Nu mana kieu selawatna? Atuh nu pendek teh panjang-panjang. Salat kabagi-bagi, salat kamilah, salat munjiat, salat asra, salawat taisir, aya salawat petir. Aya salawat petir. Kemana kiai? Pan eta mun aya petir teh. Culuk ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah. Astagfirullah. Salawat petir geus menta bae. Astagfirullah. Salawat naon cenah ngaranna? Salawat naon? Petir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa keriting itu lidah. Cek Rasulullah man asurat alaihi hajatun fal yukfir minas salati wassalami alayya. Sajal ma anu ketika pangabutuhna hese imah rek dijual waktu wae. Setiap anu nawar nganawar
kali ngukul atuh mah teh akur. Ieu mah leutik handal 8 miliar. Untuk sawan batur. Masya Allah terus dagang hayang laku usaha yang maju ibu hayang usaha nama rajo alhamdulillah anaknya udah kelima ya Allah Gusti abi anakku 12 ya Allah tapi urusannya biasa ya Allah atau coba salah saya izin anak abi ya Allah usaha jeung aya maju ya Allah bener menang 2 poe diijabah doa anaknya dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus teu mundur-mundur Jalan ke desa suka maju. Maju terus. Cenayang maju. Dagang di dia. Maju terus di desa. Tapi cenayang maju. Makana munasabah cek ulama aya nerangkeun kieu lamun urang ngahadiran muludan nah lamun jelema sok ayakeun muludan eta ari kampung bakal aman sataunan ti taun ieu ka taun hareup bakal aman amin amin yakin teu percaya teu moal aya pamalingan amin gitu lamun itu ari kampung sok muludan hiji bakal aman sataun eta kampung moal kahuruan moal aya angin puting beliung moal kalaparan moal aya bangsat moal aya garong bakal salam bisi urang dia terpercaya isukan penting ieu tandang motor di luar jajal bener teh ya kiai ngomong jajal tandang di luar antepkeun coba bener tanda ieu cenah bakal aman lamun jelema sok muludan tandang di luar kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk eueuh anu maling nasib tah ngaranna ulah nyalahkeun aing itu gaji aing kana nasib mah hese Bu, lamun jelema ngahadiran muludan datang karena muludan bakal dibere ku Allah ti perkara hiji tak bakal aman satahun 2 alhadirin bakal ku Allah dijembarkeun rezekina amin 3 naon gerentes dina hate ku Allah bakal dikabul amin amin mantap tadi beri maniat ya Allah Gusti abdi niat maulid dan ke kampung Cemplang jaga yang diaku ku Kanjeng Rasul aya disabatan ku Rasulullah amin ya rabbal nya tuh ibu tak ngadoa ya Allah Gusti salaki abdi supaya bager atuh Gusti ya Allah ulah museup bae ya Allah museup wae salaki ya Allah museup maghrib balik subuh mending mun bebenangan ya Allah lamun di Jawa Tengah aya sudan kali jaga ya Allah salaki abdi sudan jaga kali ya Allah maka berkah muludan ya Allah moga-moga ieu museup nasi potong diterna ya Allah pekat ya pekat benang nasi pekat ya pekat nah dikerentoskeun hate eta kula diijazahan ku guru ai barang eta guru teh sembarangan ngaijazahan kiai ningali kuring keterangan kitab Zawajir karya Imam Ibnu Hajar Asqalani ningali dina keterangan Madarijus Su'ud anu disarahan ku Sanawi Tanara sarah kitab Al-Barjanji ningalina keterangan Al-Unsil Qudsi bebenangan ulama Mesir Masya Allah jelema tukang muludan ngahadiran muludan bari ikhlas hadirna pala hadirna hadiroh Rabbana Karim bakal dibere keistimewaan Allah dihasilkeun maksudnya 3 perkara kuari ibu gara-gara sayang naon sok cukup anu terang ibu jeung Gusti Allah hata ibu utang ya Allah apa ya utang ya Allah iya diantara pertama kadang pasti ya seserian sakadang kita ya utang istri dicabut ya Allah terus 3 bulan kemayar ya Allah salaki ngalumbuk teu usaha sikana mak buruk ya Allah ketemu dan ya Rasulullah terus apa tangan ya Rasulullah hayang naon sok hayang naon kuring gaduh rencang bu rumah tangga tos 15 tahun teu gaduh putra ya Allah eta berobat dugi ke Jerman lantaran jalan mampu Jerman Malaysia Singapura eta mah Malaysia bolak-balik sebara-balikan cek kuring aduh sok silaturahmi jeung kuring bareng Kang Haji sabaraha tahun rumah tangga terus jalan 16 cenah Kang Haji Masya Allah ku Allah can dipaparin we gitu abdi geus ka mana bubuh kiai mah geus biak Jampang Surademat Buna Jawa Timur Jawa Tengah Jawa emper geus bubuh tapi kuring can dipercaya ku Allah coba cek abdi teh laksanakan atuh ayat keterangan ya jalma anu ngayakeun muludan naon gerentes jeung tujuanana bakal dikabul ku Allah
sok cekurin ngayakeun muludan. Tapi kaji niat hayang ngagaruhan put alhamdulillah kunaon dilaksanakeun ku anjeunna Bu kunaon teh jalmi mampu meuli kebona 5 ngondang ustadna 2 desa ngadamel berakatna 10.000 Rabbana karim dan jalmi mampu ya Allah cekurin cukup cekurin maca Quran maca Yasin tahlil marhaba cukup ulah ceramah bubar bagikeun bae kejo mohon ngaji benar dijabah ku Allah 1,5 tahun pala hadirin ka 2 tahun ya Allah datang ka kuring beri ngaku beri curi beri mana duit alhamdulillah kiai cenah baheula tiasa rantik kiai ku abdi laksanakeun ayeuna alhamdulillah abdi ngayakeun muludan ayeuna abdi ku Allah dipercaya gaduh putra ti pamajikan nu kadua alhamdulillah satuju bapak-bapak ibu-ibu kenapa pang tadi gak yang boga anak ngayakeun muludan alhamdulillah mujud ke 5 penasaran boga anak ayeuna ku dipercaya ti pamajikan anu alhamdulillah bisi anu can boga laksanakeun kos kitu kunang ibu kunang siapa kunang ayeuna lalaki mah pantes wae kumaha ge kieu ibu ye lamun ayeuna urang ieu ibu ye coet hiji ulekna 4 pantes teu pantes teu atuh henteu ih coba ayeuna coetna hiji ulekna 4 eta nyambel bisa moal pakai truk adu coet tomat hiber ka mana bawang ka mana mencelang ya pantes teu nu pantes mah Pak coetna 4 uletna hiji akur teh bapak-bapak ibu-ibu tolol katanya aku mah teh bisi eta tadi bersodok deui bae ada ibu maksudna aku mah kitu ibu mah oh cenah ge Pak ibu-ibu mah hayangna kieu coetna hiji uletna kumaha sia lamun coetna peupeus aita mah 4 peupeus hiji aya keneh 3 akur teu Pak ulah sieun-sieun Pak mumpung di dieu Pak aya bu tos ya geus beurang nya tanah nu digeuskeun urang nuhun dan Gusti pertama urang oyong dipasihan Bapak Hidayat berkah muludan urang sing rajin ka pangajian wayahna berarti intina mulut mah nyambungkeun urang jalma kotor ka jalma bersih Kangjeng Nabi Muhammad da urang kekeh jeung maksa lantaran rumasa lain ahli ibadah lain ahli taat tapi urang jaga hayang diaku hayang disafaatan dan janji Allah janji Rasulna mahabbah ka Rasulullah ngahadiran maulidan ngahadiran ka pangajian Masya Allah jaga bakal disafaatan ku Rasulullah amin ya rabbal itu pancak Rasulullah tenaga syafaati li ahli kabair min ummati itu syafaat aing jeung ahli umat aing anu berdosa geus urang mah rumah saja mah dok moga-moga berkah muludan dihampura dosa tetepkeun iman Islam panjangkeun umur anu barokah jeung rezeki anu barokah wayahna ibu jeung kudu akur jeung kaduluran nya kudu akur jeung tetangga ulah siling non hewaan kudu siling rangkul kudu siling asa siling asu aya masalah leutik gede jeung tetangga leutikeun aya masalah leutik beakeun ulah masalah gede ulah masalah leutik di gede ulah kabawa arus zaman kumari sing kararade jadikeun ucap jeung lengkah sing jadi amal anu soleh wayahna ngaji saminggu sakali tong tinggaleun salat ulah sampai petol bapak-bapak mi HP wayahna mun bisa eusi berjamaah ka masjid ka mushola mun teu bisa ulah sampai ninggalkeun salat maca shalawat sapoe sapenting kama qala habibana Lutfi bin Yahya ulah kurang sapoe sapenting maca shalawat 300 kali tah geus kurang teh maca shalawat ka Kanjeng Rasul shalawat urang distorkeun ku malaikat yo shalawat ceuci geuning rada bengkok sare wae nunggutan nah ieu shalawat si anu tadi tembongkeun ku Rasulullah dicandak ku para malaikat Allah geus mudah-mudahan
urang sadaya termasuk umat Rasul anu cinta ka Rasulullah, jaga benang sahabat, amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur, muga-muga manfaatna. Ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batina wa tahshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin. Allahumma syafi'u fina wa likafatil muslimin yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.